Sidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ampun. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilib. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan besok mah iya, kusieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Udah ke mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu. Begitu dekat dia, perabat kan itu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari, dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh, pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi sieun kadatangan ku juri, teudeun diunggal lawang. Umar Al-Faruq. Setan. Aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Umpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendita kaluar, nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetep diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku nya. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, si Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ka malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran dan anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener henteu eta kan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah di dinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya Kangjeng, ieu Sidina Abu Bakar Siddiq, ieu Sidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah Sidina Umar maot kuburkeun mimpin Sidina Ali
beresin Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaranana. Saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali, beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah ka dinya deui. Aya ngadenge gereja ge. Atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan. Suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung tiup di Sayyidina Ali kieu we. Bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Cik Sayyidina Umar teh, "Pangeran aing Allah." Ai pangeran maneh? Sayyidina Ali di luhur seserian. Cek Sayyidina Ali bener ieu cenah. Masya Allah kari. Cek malaikat teh ji atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing we tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng jeung tah. Cek nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya? Atuh aing jauh Umar mah moal ditanya cek nya. Jawara tah mah atuh. Beuteung ngalaleos, kada ulah ngaleos. Robah banget ulah make banget anu nyingseunnan mukminin. Kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget we. Awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae. Malaikat lapor ka Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun banget sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali, kunaon maneh? Mata daku. Kun make seserian. Aduh. Nyata cek teh. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek nya dek dilawan ku kula. Ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah. Tah. Kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae, geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir, tepati sieun jasa, tepati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum seetik. Sayyidina Umar bahara jasa. Dah, bata ka ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman sino awas ya kowe. Sayyidina Umar maka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae. Urang mah pan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, ngitung deui. Deres teh buruk mah nu buruk mah pan hese. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus pamuter di dieu. Muter.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq Pak asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna dipicen ke mana jelema kuat tambah takziranana 40 jadi 80 kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok ditakzir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obatan baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan orang Indonesia paspor bae kuat ka ditiru ijarago nipu orang Indonesia mah bararisan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ku malaikat ditinggali sok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 jilidan abid 40 jilidan nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek tuh benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu dua teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun dek ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca nangan sabaris ai ngacona mun henteu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur
Nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti sholat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sah khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuh Aisyah goblok sia aing garusak salat aing sia eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah ndeu kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib buat be barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakat atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantang 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat nu 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin kan deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahoan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an
min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu coba lamun dijelaskan. Oh, iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kelantas bae-bae. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah diembat-embat isin. Jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys. Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibenta-benta ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumu Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cik Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra
deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean arpah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi, eueuh nu make endeu ka arpah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal, nyana daratang ka arpah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok-anakna. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu tang geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan
nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna ieu getih sacek-celek bae suara jasa ieu lah poe lebaran mulia jasa teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa lantaran keur ditongton ku malaikat kararieu be malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae ulah neulekeun tunjuk aing atuh biasa bae aduh sabarupna teh ditongton ku malaikat malaikat tonton kieu ya oh mana coba si itu pan situ mah duit loba ge teh coba si itu tuh malaikat itu tuh di masjid laporan ya Allah itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid cak Allah guys bukakeun lawang sorga dibuka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti amun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berapa beli gitu embe Garut bude teh cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan mah nuhunnya sial teh babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa tapi lamun aya jahe mah set deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud ka dieu tukang ojek teu bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arfah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang. La
eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, merga 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Mendang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham, ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib barang lalagan. Bila perlu main coklak di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah. Dia acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Hanya sholat nundutan. Di manggeus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya nama. Khusyuk jasa. Aju nu digigireun ngantep deui.
imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Ya deuk nangtung isin pan. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya sih hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh masya Allah. Nah tarjamahkeun terus ayat terjemahkan, wasiat terjemahkan, ayat diterjemahkan mah, pernah naon terjemahkan usikum, iya ya bitaqwallah, kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah, sing hararade, pernah naon ta, beres Jumat, imamna main catur, pan tadi usikum, ayuhan nas. Tegap ayuhan. Hei manusia, ditatak lah. Turun khutbah main catur. Geus bandingan bakeun golok. Ai sia takwi usikum naon sia? Hah? Hayu jeung aing main caturna sia golok. Tah, eta khotib anu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum parat apa urang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah maki pudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kodi bageus teu pati ya Allah ya Rabbi karim. Kan ada perubahan-perubahannya nama dia ada perubahan sih atau bencana. Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut sia anu teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae iza sa'idal khatib 'ala al-minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar pada cacakallab ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad laga berarti heureuy lalagaan wa man laga fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco
urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pak Jumat terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set Pak Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia Pak Jumat hayang Pak Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan bae tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia ku sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala